haturan rawuh kohonyuk panjenengan Kangjeng Rama ti Sokalima oge tamu-tamu sadayana ti nagara Astina tekantun Raka Batara oge Gatot Kaca. Nuhun Nyai, nuhun paman. Atas nami anak-anak jeung incu sawangsulna kalayan hapun tena anu kasuhun wireh mang dina waktu ayeuna nyumponan kana janji pasini saminggu anu parantos kalangkung wantun soteh ngalamar jelaran manguping wireh Gatot Kaca parantos dibatakeun anu mawi purwa mang dongkap ka dieu teh nyumponan kana janji wireh eta pergiwa teh bakal menang jodoh jeung tibatan urang kudu pecah jeung baraya tiba heula jeung urang Kurawa teh parasea wae ai katalian ku jadi besan mah piraku make jeung kudu parasea Tamang teh jelaran Anger Prabu Siyudana teh tiasa ka dieu. Jelaran Anger Prabu Siyudana teh nuju angkat ka itu ka Aceh. Nyaeta Jaksian anu nyumbang bencana alam teh jeung korban tsunami. Jadi kapaksa ngawakilkeun ka Mang ieu calon panganten dibantu. Nyaeta Mandra Komara dina waktu ayeuna sok buru-buru geura rengsekeun geura pindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan. Mang bakal jadi saksina rupina engke resesi nama Anger Prabu Siyudana bakal sumbing. Palain anggap naon? 7 peuting kabudayaan teh urang teh mongkeun sisiren nagara urang teh beunghar ku budaya angklung calung seni tradisi ngadu domba jeung sajabana tuh ulah sote ngadu hayam sebab eta masuk udak-udak polisi sebab eta mah aya unsur judi nya pelawak SOS dipanggil gitu malihan pun anak Aswatama mah jadi KDI mung Aswatama ngiring KDI teh aya nu SMS jadi we KDC oge Anger Batara nyuhunkeun anu merestuna bae ti Anger Batara mudah-mudahan ieu pun incu Mandra Komara anu bade dialihkeun tina alam lalagasan kana rimitan mudah-mudahan sing aya dina rumah tangga anu sakinah mawaddatur warahmah mudah-mudahan paman awet duriatna awet jodohna panjang umurna loba rezekina mudah-mudahan oge Gatot Kaca ulah leutik hate cu keun da awewe mah loba keneh dawu aya kukutan amang gelah dikawinkeun teh naon nya keun bae goreng patut oge tapi bersih awakna mah nya kitu pinodama kaulanu atuh mudah-mudahan bae naon rupihal anu dicita-cita pamaksadan pun anak anu bade dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan pergiwa ka Mandra Komara muga-muga sadayana anu sami rawuh disuhunkeun doa restuna bae mudah-mudahan bae ya juragan Gatot Kaca nyebut mudah-mudahan teh ini hamar dumareuda nyeri jahat teh aing lu ai bapak dewe ka mana ye euy ieu jang tah di dinya we cicing kolot mah cicing ulah nolol-nolol ka dieu cicing lir pendra barang nuju raos impawat sana di salwating pagelaran Jawi sapratanne pun ieu eman lulumpatan ti patamanan wireh di patamanan aya kajadian sampurasun kaulanun sampurasun sadaya Gusti kaulanun ngahaturkeun sababakeus kohonyuk panjenengan aya naon ieu teh man aya naon nya lulumpatannya budak teh budak teh mana teh ieu teh anu sok ngahias pun anak oh tukang hias jajar ngawi atuh geulis ieu teh pembantu di dieu timalan geulis budak teh aya naon sadaya kaulanun yang akan beheung tangartek-tekeun suku genteng blokeun bade disik-sik dina masa dicacak di walang-walang naon
wireh kaula teh nyarengan tuang putri nyaeta nen pergiwa amengan di Patamanan. Terus atuh naha kaula nun aya gayabag teh ti luhur aya makhluk ngagayabag. Tuang putri teh kaula nun dicana ka awang-awang jejerita nyuhunkeun tulung da kaula teh pangawakan awewe kedah kumaha ngan ukur tiasa ngajerit yang minta tulung. Sadaya-daya kaula nun tuang putri dicanaku hiji makhluk ngagayabag ti awang-awang. Lah, jang. Aya kejadian di Patamanan cenah putri anu maok. Panganten awewe anu maok. Walah silakan dulu euy. Dedengean teh si pergiwa aya nu ngiwat. Timalan kaula nu dibawa na teh ka mana? Ka awang-awang kaula nun kaluhur. Aduh Raka Batara, aduh. Kumaha geningan Kangjeng Rama wireh pun anakna ge aya nu ngiwat kumaha pijadieunana parantos ieu. Ahna make jeung kudu kaget. Ulah kaget kasep. Da moal saha deui atuh. Nah kumaha kieu numutkeun laporan ti Eman bieu. Hei kadieu Malik. Entong nongongan wae kadieu. Ngapunten Gusti. Ari eta anu nyokot pergiwa teh di belah mana? Sumping teh ti luhur, timalan. Hartina eta makhluk teh bisa ngamah jomantara. Timalan, geus sakitu ngomong mah. Sok itu bos. Dangu ku Arjuna. Yen eta anu nyokot awewe teh cenah ti luhur. Timalan. Tak mangdek nanyakeun ayeuna aya jelema anu bisa ngapung di urang saha? Aduh, wah. Anu tiasa ngamah jomantara mah lintang tipun anak Gatot Kaca teh geuning. Kahiji kitu kadua ari memeh rek dikawinkeun ka Mantra Komara eta pergiwa kungsi boga kabogoh boga bebene kantenan hahadeanana pergiwa jeung saha harita sareng pun anak Gatot Kaca sakitu emang mananyakeun teh da moal ngajuring nu teu kadeuleu juring nu teu kadeuleu mah ka ieu ka pemburu hantu da aya teh mah ahlina neangan naon neangan hantu mah geus dina botol por kuntu kali tungular gagah kali tungak leungit bangsat aya palingna moal ka sanuding si eta urut ka bogohna si eta nu bisa ngapung budak awewe dipaok di mana kaluhur dek nuding ka saha sakumaha laporan timan yen eta anu nyokot pergiwa teh ti awang-awang eueuh deui anu bisa ngamah jomantara lintang ti anjeun nah bener anjeun anu nyokot paman ampun paralun kasuhu ninggalin duli pamri hapunten anu teu da bujeng hingga kanjaring teh ngimpi-ngimpi acan putra kadang ngalakukeun manu model kitu margi ti kawit mios putra teh tebih ti Uwa Batara mangawe Uwa Batara anu jadi saksina wireh putra teh teu ka mana-mana kalayan tebih ti anjeunna laras ka Batara laras pisan. Oh akang ti kawit mios teh tadi enjing dugi ka ayeuna teh teu tebih ti akang tetep Gatot Kaca teu tebih tina paninggal akang kumaha Kangjeng Rama entong nyieun saksi anu kitu atuh da barayana teh mah da dulurna daek teh daek da lamun pencak kaki mah deukeut keneh ka Gatot Kaca tibatan ka Mantra Komara Angger Batara mah